Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Urang ngadongeng deui mitra-mitra pemirtub di rencangan Kumang Guru. Seja neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Dharma. Ya dongeng karangan Apih Wahri Wahyudin. Sok sanaos ieu dongeng digarap Kumang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeunjeureun sing ngajantankeun panghibur kana kalebu, pangbeberah kana manah. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru diantos ku Mang Guru etang-etang ngiring ngarojong ngadedel kana lumangsungna ieu acara dongeng di channel YouTube Dongeng MGR. Diantos ku Mang Guru jempolna, komentarna, oge boh bilih teu acan subscribe diantos subscribe-na. Mohon supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, perkara Ki Sukramawat geus jadi sabiwir hiji pikeun urang mandala bakti mah sawangan balarea ngan saukur boa jeung sugan, nyambung-nyambungkeun patali marga, pilihan keuwu jeung kajadian, wangkongan maranehna ngan saukur ngabaruntut bangkong, dipungkas ku mak nya jeung piraku. Neng Ratih ngahuleng di kamar, sikepna jadi rada nutup diri, ukur dimaraklum ku kulawargana, sasat kalenggitan anu jadi bapa anu sakitu ngogona. Beja ngeunaan Ki Sukra tepi oge ka kulawarga Neng Ratih. Tapi Imas indungna Neng Ratih mah lempeng bae, ceuk pikirna bener moal pahili jeung salah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna nabah. Lain deui pikeun Neng Ratih, hatena mimiti sabil, nahanya bapana korban pagawean jalma sirik pidik, kalayan kaayaan ngadukung pisan nganyakeunana. Naha Sukra salah sahijina. Tengah peuting Neng Ratih cunggelik, dumadakan hese sare, kolotrak kantong paragi sakolana disada. Siga aya beurit anu asup, Neng Ratih ngahuleng, apan sidik diseletingkeun meuni parat. Nu ngolotrak beuki tarik, jung Neng Ratih nangtung ngadongkang kantong. Anu ngolotrak jempe, Neng Ratih teu yakin mun anu disada tina kantongna. Kantong dilahun bari ngalangge ter. Tina jero kantong aya anu ngageter jiga nada getar HP. Tapi pan HP mah ngajagrag keur dicas, sora anu ngolotrak aya deui. Kantongna gerak persis siga aya beurit anu hayang kaluar. Bari jeung gugup Neng Ratih muka kantongna. Breh teh eta posil keur kakejet jiga jalma anu ayan, sungutna ngabulaeh beureum. "Hei," ceuk Neng Ratih bari ngalungkeun kantongna ka handapeun risbang. Manehna nungkup beungeutna sieun kacida. Dina kaayaan kitu ujug-ujug cungungung. Sora anjing babaung ti kajauhan nambah sieun jeung geueuman. Serat! Jandela kamar Neng Ratih muka lalaunan. Sidik taya angin taya naon. Breh dedegan eta jalma ngabadega. Tuluy ngagupay ka Neng Ratih. Jiga anu katenung, Neng Ratih ngolesed turun nyamperkeun eta jalma. Neng Ratih ngalengkahan jandela jiga anu hampang, tuluy ngicilik nuturkeun eta jalma. Kebon anu rarambat anu kaliwatan wanci tengah peuting, estu karasa lancar teu barared kakait cucuk
atawa tunggul. Mitra-mitra pumiretub dongeng Mang Guru, Neng Ratih jeung eta jalema anjog ka hiji imah bangunan bestong zaman baheula anu meh teu karawat. Eta jalema anu ngajak Neng Ratih ngusap beungeut Neng Ratih, dak tubadakan Neng Ratih bisa nempok kaayaan di jero eta imah, malah kadenge anu ngarobrol. Lain bah, kuring teh yang mastikeun nah kajadian maotna bapak kuring teh aya pakuat pakaitna jeung kajadian kulawarga Kiludira bah. Si Abah anu ditanya kalah kerung, teu lila eupok nembalan. Juga teh teuing atuh Jang Uji, Abah oge teu bisa nyoong. Sigana mah aya anu bibanja ilmu pangawaruh saluhureun ti Abah. Puguh asa diheulang Abah teh. Peuting harita Bapak Ujang tas ngobrolkeun hal anu sarua di dieu. Kari-kari mulangnya balai. Nyaho kitu mah dianjeg beureun ku Abah teh. Cik atuh tong kagok bela bah. Cing torah saha tah mangkelukna bah. Mun geus kapanggih abdi moal cicing-cicing kudu satimpal. Abdi rek ikhtiar kajauhna sugan. Nya susuganyan Abah rek muka peperanian sugan aya laratan saha jalang ieu rambat kamalet teh. Ceuk si Abah kituna teh bari nguniang kagoahna rek muka tatali parantina ngayakeun ritual. Baskom leutik di cayan, tuluy di kembangan, keris jeung besi kuning dijagrageun gigireun baskom, parukuyan ruhai di menyanan, haseup ngelun, si Abah ngagerendeng macakeun rajah, tuluy cai kembang dina baskom dikorehkeun ku ramo-ramona. Cing Jang Uji ka dieu, awaskeun ieu cai. Biasana sok kacembong jalemana dinya beungeut cai. Si Abah marentah bari tuluy ngagerendeng macakeun mantrana. Mitra-mitra pumiretub dongeng Mang Guru, Jang Udi gasik pindah diukna. Kembang ting arang kleung museur ka sisi. Cai tengah baskom kosong ku kembang. Brai, mimiti ngelemeng aya dedegan jalema. Geus kolot saluhureun si Abah ngan hanjakal blur katempona henteu jelas. Aduh, cacela saluhureun Jang Uji. Abah teu wawuh ka eta cangcungan kolot aji. Ngan moal salah eta jalemana. Jung ari rek bela mah ka kolot. Geula liar neangan anu bisa ngayonanana. Mitra-mitra pumiretub dongeng Mang Guru, baseuh keneh ucapan si Abah, jol aya anu ngabaledug di para. Tuluy aya seuneu ngakebur ngalayang di tengah imah. Seuneu ngalayang lebah keris jeung wesi koneng eta seuneu muter. Les, keris jeung wesi kuning ilang tina panenjo si Abah jeung Jang Udi. Yeh, cag heula nya hei.